Isen amat di kampung. Aduh, nanaonan nyanyi karesa. Si eta keur naonnya? Sok bikin kepo bae. Apaan yang persiju bednya? Aduh, mules aing mah modal. Aduh, modal heula ah. Hah, si eta rek ka mana? Aduh, mules. Turun dia Ranti. Rukma dia keur naon? Jubed. Dieu ge ka dieu ge. Arek naon? Ka dieu heulan. Aya naon? Dulu ge si Ranti. Pieu nya si eta keur naon? Keur nyangu meureun. Babatok dia keur nyangu. Pugu batur keur setor. Dia mau dari kebun mana? Aduh, dekat pemboga kebun. Kunon si Ranti lompat. Tuh nyaho. Kurang ge lompat yuk. Aduh, capek. Untung beang teu diubrak-abrik ku nu boga kebon. Kenaon eta si Ranti? Ranti. Siti. Keur naon dia, Ti? Karena ge aing nanya ka dia keur naon. Kepo dia. Idih pinajiseun. Geus ulin yuk. Dung ah. Hayu ge ulin. Dung aing marek balik. Ran lah balik. Udah ke kamar kana aing mah apa. Aing ulin ge partition di bae. Mana ieu para umat. Aing mah teu turun aing ngaluy ya. Siti dia keur naon? Jubed. Siti hayu ulin. Ulin ka mana? Samper yuk si Rukma. Naon dari yang ngomongkeun aing? Saan ngomongkeun dia? Oh, maaf burung. Dak dari keur naon? Ranti. Dak dari keur naonan? Aturan kami bakal diuk bae. Kelan kau itut. Heueuh nya. Oh, aing karak sadar. Hampura dak jasa sebenarnya nama aing teh can ngisang. Jorok. Hampura dak. Misal gereng ngisa. Ular surung kan karunya. Ting aing jajal mana gencan ngisang. Dia bener Jubed.